Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Zawaraya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Biantara. Naon anu dimaksud Biantara? Biantara nyaeta nyarita dihareupeun balarea kalawan rusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Biantara ilahama ngagunakan basa hormat lantaran ngajeuna hadiran anu ngabadungan biantara. Contoh monastik resmi jeung teu resmi. Pertama, biantara resmi. Contohna biantara dina sidang, biantara rapat, biantara upacara, biantara Agustusan, jeung acara resmi sejenna. Kedua, biantara teu resmi. Contohna biantara raulang taun, biantara riungan lembur, biantara acara hiburan, jeung sabangsana. Struktur teks biantara. Bagian bubuka. Dina bagian bubuka ngaweungku salam pamuka, haturkeun nuhun panghormat ka nu hadir. Bagian isi. Dina bagian eusi ngaweungku nepikeun inti nu hayang ditepikeun ka adieun kaum dangu. Bagian panutup. Dina bagian panutup ngaweungku sanduk nepikeun dua salam panutup. Padika nyusun biantara. Pertama, jejerna aktual. Kedua, rangkaina weweuk. Tiga, eusna mundeul. Empat, basana hade. Metode atawa teknik biantara. Teknik nalar nyaeta teknik biantara henteu ngagunakan teks naskah. Teknik maca nyaeta teknik biantara anu ngagunakan teks naskah. Teknik ekstemporan nyaeta nyatet piyokmogeun atawa hal-hal anu penting anu rek ditepikeun. Nepikeun biantara. Pertama, sora artikulasi. Dua, lentong intonasi. Tiga, wirahma. Empat, nada. Lima, pasemen ekspresi atau mimik. 6, pasang peta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.